kaeling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan raga daya pangawasa ana soka sasarnya lampa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan anu katempuhan diri nu kacincirihi banglus lampahipun astra jingga anu nuju abur-aburan lantaran ngadahar duit KUT anu ayeuna diuber-uber ku polisi desa kitu kaayaanan kacarios di hiji kampung aya warung anu nenggang ieu polisi nuju apruk-aprukan milarian anu pas ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan kurang dana kurang garap sasaran bari lepat naik ngadang dosa neng ninsi lujeng pribadi lepat naik ngadang dosa lujeng pribadi tutung budak teh neneng assalamualaikum naon mah di geroan kala assalamualaikum eta make tiung berenang di kalongan ku tiung tah nyantri teh budak teh eta balikeun bala-bala bisi tutung balikeun jeung katela kanya punten bareng punten ya
Punten. Lain saya mah Saha di luar eta saha? Abi di luar yuk. Oh, Abi di luar. Punten. Punten. Bapak teh bade ka abdi. Ah, kasaha we abdi mah. Jalmi bebas. Punten, aduh. Ieu teh warung sanes. Mohon warung. Bapak teh bade ka abdi. Bulan. Kaleresan abdi teh lelengohan. Naon abdi mah bade ka warung. Oh, manawi teh bade naroskeun nu lengoh. Sumo naon we nu lengoh sugan kerupuk lengoh, bala-bala lengoh. Ieu teh naon wae di dieu teh. Duh, mangga atuh calik-calik abdi calik yeuh. Bapak calik, bapak di dia ya di payun saket abdi. Mangga. Yuk saha ieu teu. Ieu ieu teh pun anak si Neneng ieu teh. Allah, aduh. Si Neneng nu ti Kang Uce. Coba. Ieu teh neneng ti sa? Ti Kang Uce Ti Kang Uce ieu teh. Ieu teh putrana Kang Ucing teh ieu. Ti Karlo Putrana dua. Ucing. Alah teh sangki. Aduh mun terang di dieu aya warung mah aduh abdi ka dieu bolak-balik. Da teu terang pisan atuh. Terang aya warung meureun di Kumaha atuh ieu teh? Aya pikir saleuh naon, Bapak? Ah, iya ieu teh abdi teh nuju ku kurilingan. Mohon. Mohon. Nuju ku kurilingan. Mohon ku kurilingan. Teras kumaha? Nya terasa nguriling abdi mah. Kolecer. Kieu ieu teh abdi teh sanes kolecer. Duh eta si Nyai. Jadi atuh Neneng cing deukeut. jadi atuh calikna caket serkang Dudi. Beduh, Dudi. lain si kareupan itu teh Kang Cek si Dudi. keamanan desa di Kadudi kitu jenengan. Sok neneng ke kaditu deukeut. Neneng calik dieu ya. Aduh. Bawa tuh biasa nyari waktu sama mereka. Mohon kita pego kitu murang kali teh. Itu udah gitu gini sama teman. Cungar cenir wae atuh ieu teh. Kasih mah ku Kang Dudi meureun. Kieu ieu teh punten nya ya abdi teh. Celilis. Adi malah kumaha abdi we lah ngaran mah. Kumaha Bapak? Mohon kieu ieu teh ceu abdi teh. Ari saleresna abdi teh teh nya di awon-awon ge abdi teh petugas keamanan ti Desa Gunung Cicir. Mohon. Ieu teh punten nya sanes mukakeun rahasia penting nya. Abdi teh nuju ngudag-ngudag jalmi. Imanawi teh bade balanya bala-bala, da abdi mah. Sumut ieu mah upami bulan. Apa abdi mah dagang bala-bala? Nu saha we mah teu kapanggih jalmi bala-bala kalau diberi tewak. Sami bae abdi mah jelemana tegas. Oh, mohon. Teras kumaha? Kieu manawi ieu. Abdi tos idar-idaran ka itu ka dieu. Padahal ku abdi tos diumumkeun ka itu ka dieu, tapi duwikeun ka lolos. Ari jalmina teh teu pira nyanak artos ka UT. Eta teh jalmina teu aya kumaha? Sumuhun ari jalmina teh terpelajar ngan maok. Itu bungkul. Padahal eta jalmi teh cek abdi teh entong maok yeuh. Aya kayang mah menta we da moal dibere ku abdi teh. Eta ka mana cenah? Manawi? Nu mawi eta teh nyanak artosna teh gede pisan. Tos diumumkeun ka itu ka dieu teu aya wae. Disebut kabur ka luar negeri ku abdi diudag. Mohon. Dugi ka mana teh kalau keluar negeri na? Abdi mah tos dipapai. Sagara negara-negara ASEAN mah paling tasik karo Ciamis mah. Tos diudag teu kapena. Tah aya sugan-sugan cenah sok ngadangu bisi we bisi dari jelema keur abur-aburan mah biasana sumpang-simpangna sok ka mana wae. Mohon. Moalna ka warung ieu kitu. Neneng eta aya, neneng ka dieu. Sok neng ngaku we neneng. Neneng aya. Sugan. Eta budak teu ngadadak pego. Suka teu ningali. Teu ningali cenah Bapak. Maknya neneng teu ningali eta motot. Ieu nu leres ieu ari jalmina teh ieu adalah kumahanya atuh Ciri-cirina teh kieu. ciri-cirina kumaha? Jangkung rada pendek sih ti. Mohon. Jelema teh. Teu mah along. Ari kulitna teh kumaha teh lah. Ai kulitna kumaha kulitna? Disebut Sawo mateng. bodas, sawo buruk. Ai kukunan teu petot. Henteu. Mohon. Ala ai jalmina mah kitulah da pantes. Pantes. Kumis ngajepret. Ngajepret. Mohon. Eta mah naon deui lah da. Da kumaha atuh ciri-cirina da tara dicirian teh jelema teh. Di kaca soca teu? Di kaca soca? Lan? Di kaca soca teu? Kadang-kadang di kaca soca, kadang-kadang henteu. Aya asok make kaca soca aya. Tapi kadang-kadang henteu ngan kumaha da teh jelema teh kasep lah moal anu ningali saliwat mah moalnya mungkin pibangsateun. Mohon. Tapi teteh lah geuningan anu maok teh zaman ayeuna mah lain anu kitu hungkul palinter ge maokna galede. Ageung teuing tah maokna tah nuju di idar-idar teh ku abdi. Ayeuna mah kieu we. Keun mah teu apa ciri-cirina ge asa aya jalmina we ka dieu.
Ari malah teu perlu ciri-cirina asal jalmina we ka dieu. Teu aya bapak, teu aya. Keun mah bapana mah tong ditanyakeun ka jeung bapak-bapak ieu manehna we. Mohon ka bapak maneh nyebat teu aya sateh. Teu aya jalmi nu ka dieu kitu. Nah, atuh dagang naon dagang itu teh nu ka dieu mah. Ari nu Sugan di antara nu balanya aya nu kieu. Cik ce meser ieu ye. Abi teh bangsat ye. Teu aya nu kitu teu. teu aya. Nah, Teu aya. Tapi ge sering di warung di dia Pak, aya nu kitu. teu aya. Teu aya. Atuh bapak we lah mau Pak. Ngara abi cese. Tadi ngicip-ngicip besar ciheula sakali ngan kitu dijual di tewak ke ku ansip. Tah kitu ieu kumaha. Iring-iring pan itu di daun puring. Nya teh abi teh bingung mikiranna ieu teh lamun teu kapangi abi teh geus aya ti dituna lamun teu kapangi kapaksa abdi kudu tewak. Abdi mah rek newak sorangan we geus. Talangan itu kesel. Ya abi teh geus bingung ieu teh. Aya nama atuh bapak we heula nu dikerem abdi nu neangan. Atawa kieu kajian abdi ngawarung we euceuk ditewak teh. Abdi mah geus ara ieu malah nu diteanganna bangsat lalaki aya we. Saha eta teh bapak anu nuju di pilarian teh? Ah moal beja-beja dah geus nyarangkeun masyarakat ge. Saha atuh da kedah ieu bisi engke kaleresan aya ka dieu panginten ku abdi ditaros. Ah taros we langsung. Ya, Bapak bade ditaros. mau duit. Mohon. Wartosna cenah pada di pasian hadiah 10 juta lah, terus teh Kang. Leres eta teh henteu 10 juta 8,5 juta. Kan geraham sabale. Nya akang meni polos. Aya mah, tapi da nyeta atuh ka mana? Saha namina atuh ngarah pugu? Ah, pokok deui ngaranna teh pugu. Heurin ku letah akang teh. Nah, awak ge ngeureun ku letah atuh. Nya da ieu letah tinggal we salangap ku letah akang sakeu heurina. Teu asup meja-meja acan kana letah. Saya ya akang teh keur bingung cing pangamana atuh lah. Ieu neng warung ieu nu gaduh warung ieu. Keneh heulakeun ai bangsat mah ieu ai neng putrana sabar hiji teh. Iya, abdi teh mung hiji-hijina. Kumaha atuh kieu keuna cule bangsat mah neng heula. Kumaha ieu teh? Aya dinas di ka Pabaliut kieu. Oh iya toko kitu apa? Duh nepi ka hese kieu ieu mah. Eta namina heula atuh saha nu nuju di pilarian teh bapak teh Saha teh poho deui abi teh. Saha teh da lah jalemana teh da KTP-na dicokot ku manehna dibari kabur. Mun di PHP-keun mah ka abi da apa ieu teh. Cing uang nu ka dieu teh aya pisan mau. Ari nu balanja mah seueur pameget ka dieu mun kedah terang namina atuh ke ku Abdi abdi da piraku panginten. atuh abdi teh abdi ge da moal dibeja-beja pan abdi mah jelema rahasia atuh. Moal ngabejakeun ngaranna. Moal ngabejakeun sesama abdi ge moal dibeja-beja. Cik atuh pangilariankeun cik lah ka mana ye? Da kudu aya Cing ciri-cirina. kawina cek abdi dia aya dukun nu terkenal teu. Dukun, Mun aya naon mah. ari dukun teh? Dukun. Abdi mah teu terang dukun Nusa mah. beja-beja Rusia batu. Nusuk ka beja-beja Rusia aya teu? Teu aya bapak. Atuh kumaha atuh jelema abdi neangan dukun mah heula kitu. Jadi lila beak mah. Bangsat teh neangan dukun ge 2 bulan na ieu. Kumaha atuh? Karya mana atuh teh? Ngaleuteul atuh ngaleuteul ka eta teh. Bari jajan bala-bala. Ngobrol tuh tinggal di bala-bala tepi katutung neneng balikeun eta bala-bala. Sok balikeun sok atuh kana bala-bala mantep neneng balikeun. Sugan teh rek balanya kalah karek anu ditanyakeun. Nah eta abdi ge bingung ieu teh. Kumaha atuh teh? Lah ieu bala-bala sabaraha hijina ceu? Sabaraha cenah neneng teh poho deui hargana sabaraha bala-bala. Abdi mah nu biasa mah 400 hiji teh. 400. Abdi 400 hiji di nya. Kero marewah pisan di dieu. Cik 2,5 juta henteu. Masa aing mah sekali balanya bala-bala 2,5 juta. Segan pinu wae treu ku bala-bala. Urang mah euy. Meser 2 teh 4.000 teh. Mana teh? Manya. Aduh, kada kumaha teh. Abi kamar nyanak 1 juta, beli bala-bala 2 siki. Bener heureuy. Pulanganna kan sepedakeun. Kagok. Pulanganna pake meuli sepeda. Teh kumaha teh jadi neangan jelema jadi riweuh kieu. Eta sapa beulit pisannya. Nya, meni kumaha teh katewak atau moal itu jadi bingung abi ge kudu ka mana neanganna ieu teh. Kisahilaanan abdi we bala atuh mah. Nah, moal di mah. Ya ayeuna mah jaman informasi moal lewat Lain kieu samarangan mah abdi mah. da di luar ge da susah dahar abdi mah. Kunaon? Heuh ku aya uhakan. Nya sae dah kitu urang mah kuduna kitu teh. Teh ka mana atuh cenah dilah cik atuh padahal teh bangsa teh sing salaladar nyerahkeun diri. Mah, ai bapak itu namina saha? Teuing atuh tanyakeun ka dinya. Bangun nu lieur ka dieu. Lain lieur deui eta mah sugan teh mah. Neng abis teh jaba bangsa hese jaba digogoreng ku neng rek kumaha atuh. Pati-pati teh katewak da abis teh ulah disebut lieur atuh. Alah ampun ieu mah nepi ka ngadakom ge dengan bangsa abdi.
Tapi ka ngedakom dina mikrofon neangan bangsat. Bujang-bujang bangsat ya gitu orangnya. Namina saha? Bujang-bujang bangsat abis sorangan gilieur. Bangsat sieun ku abi teh abis sieun bangsat kitu. Atuh paingan sekapang. Teu bebas cek marita. Tapi bloon. Terjadi gitu nya itu. Nya rek kumaha tuh? Bapak leungit gitu dengan Nenek jeung ngomong sorangan buah-buah. Mohon. Oh. Jeung kitu naon asa? Mun sarari gede kitu jadi tarari ih masyaallah Gusti jadi kita tadi dengan bangsa tadi kokolorem berarti kan. Acarana di mana? Kaluhur gaya di kacapanon di jeket tapi kahandapna di kolor wungkul. Nya teu naon panyamar, tong beja-beja. Tong beja-beja. Bisa nanyakeun batu mah hipis gitu. Aya hipis di kebon awi itu kupugu. Alah aing mah rupa-rupa wae. Cik atuh sing kepangi raratanana ieu teh ningali gambarna tah ieu potretna neng tah. Mana? Tah tingali tah. Gini imah juga bapak ieu. Wow, bapak ieu. Nya potret uing nih mah. Dasar wawae atuh lah cenah naon. Salah ngodok. Bulan. Salah ngodok. Ieu mah potretna salah ngodok beneran. Tong disingsireun bisi era. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, nyi cikan aya hakan nyi. Iya aya ya Ki. Dijanya. Aki mah tos sepuh tuh tong barang tuang. Atos si aki berarti barang tuang kitu keneh anger. Ieu salarasna wayang. Aki teh jadi dukun cenah bejarna di dieu. Aya budak ngaliwat tadi teh aya keunenangan jelema cenah asa aya syaratna we atuh. Tah kalerasan ini mah. Nah, gini. Eta nu disebut pucuk dicinta teh. Ulam tiba teh. Iya pulang. Iya, pucuk dicinta ulam tiba-tiba teh iya je. Tah bapak taroskeun atuh sakali. Tah, cik bade tumaros ieu teh Ki. Aya kaperluan naon ujang ieu lamun teu salah ieu teh ibiknya. Ulan, Jang ibik. ulah dibeja-beja atuh. Cik gaduh aki mah. Oh imik, cenah jeung imik. Ibing. Ah, aku tungaran geus salah boro-boro bisa norah bangsat. Aki mah karek ngarang dia geus ngaco. Lagi ja. Ampun ari aki teh kieu nya. Kieu teh ngaleueut teh calik-calik heula teh calik ya waktu sepuh yeuh. Sepuh aduh. Tah ieu ceuk ieu. Kaki aya katuncar tah. Aduh. Nah, ieu teh sugan teh kursi ini di kantin geuning parud. Aduh, ampun. Ya teu naon anggap pejok. Kan ejok renyem ge lah. Aing Aya naon itu aki teh nuju milayan saha? ieu teh. Nah, jadi dibalik. Aya nu diteangan ku aki teh jelema. Lain belalieun nenek. Ai ieu teh ngerek nanyakeun teh ujang atawa aki teh. Atau urang geus ditanya yuk lah. Marah cepat lieur. Aduh, Ieu, ge abdi teh bari milayan jalmi jenenganna teh si Cepot. Oh, Eta si Cepot teh dipercaya di kampung abdi mah nyepengan duit ka UT ku masyarakat. Dipacok aki. jadi duitna teh teu dibikeun ka rakyat. Henteu. Jadi dibunga-bungakeun deui ku manehna. Dibunga-bungakeun tos bunga-bunga tos pinuh kabur. Tah eta nu jadi masalah teh. Astagfirullahaladzim, nah zaman kiwari bet kieu nya jang. Da tika pungkur ge bangsat mah aya wae di zaman kiwari wae aki teh. Jemuhun. Ngan gede ayeuna. Loba nu lieur. Maokna kitu. Sabaraha duit nu dicanakna jang? Aduh, aki sanes bantrak-bantrakeun. Waduh. Dina catatan abdi wae nu aya duit anu dipalingna teh aya 8.600. Waduh, gede pisan nama di kiwari mah jang. 8.600 teh nu dibawa kabur nu digendol mah 5 miliar. Aduh, ampun. Teu sangka nya geus kieu kaayaan. Lamun maling artos sungkul mah keun we eta mah da duit mah keun we gampang disiar deui. Nya ari kitu Jeung maling kerupuk. Tak eta anu berat mah abdi teh kelaran ieu teh ujang nu lieur atawa abah nu lieur ieu teh. kieu ki urang kompak ke abdi aki jeung bangsat itu urang sami-sami lieur. Ieu teh kumaha eta ka mana cing kira-kira ki mun kawetan tah ka kulon ka mana ya abdi teh geus lieur. Da initna poe naon harita tah? Ke lamun teu salah mah initna teh kidanya teh atuh da jojol mengkol ngajorelat.
Jo eueuh. Kemis asa rebo teh. Engke urang tanyakeun heula ka jelemana. Mun geus katewak urang tanyakeun ini teh poe naon gitu lah. Ati jadi bingung meureun abah oge na kudu norah aki teh meureun kudu nempo dina parerimon. Sabtu ki Sabtu leungitna teh. Sabtu da malam Minggu teh emot abdi mah abi garek apel hari teh. Bener jang. Duh, malam Minggu poe Sabtu wage pahing naon atawa dina manis. Mun teu manis pahit ye. Bener. Manis pahit. Kliwon bagel. Nah gitu, manis pahing kaliwon wage ceuih ngising di kebon cabe. Bisa jadi jang. Ieu teh keur dina kaayaan lalada hirup jelema teh ayeuna teh. Nuhun eta taki aduh. Loba nu seunghah jelema teh mah. Iya, jadi aing ngakan cengek teh akibatna ngacai ngararacai jelema teh ayeuna teh jang. Seueuh teuing ku kakayaan, seueuh teuing ngudag-ngudag dunya, seueuh teuing ngudag-ngudag kapangkatan cul negara, cul masyarakat. Ayeuna we abah gerepek ditinggalkeun ku. Abah ge tilas direktur jadi kikieuan. Abah di kahawatos direktur ngaran kukulunuan ka warung bala-bala. Kasebut mantan Ki direktur. abah mah aduh jamnya sederhana. Jang kitu teh ja. Jadi poe Sabtu eueuhna teh jang. Sabtu ke atuh mana bieu buku teh duh. Tah paririmon teh buka. kita mau komik aki. Nah jibet mawa komik gitu itu. Ke jing nyi eta nyanak cai herang ka dieu. Cai herang kana neneng tah ka dieu. Iya. Tah setengah gelas tong pinuhan. Pasikeun ka aki aja. Kanggo gula henteu ki. Tong ieu mah cai herang keur syarat. Cai herang keur syarat tungku jeung keur mandi. Oh, iya tuh mangga. Cai herang sagelas, sasana 2 ember. Rek ditingali meureun dina Dah. Cing kedekeun jang. Cai nanti ieu nya. Nuhun tah sok cicing pang ningalikeun dina cai aya henteu. Ke urang indung heula. Ati ieu mah abdi ge belut teh da duku. Yo jang. Da lain dina cai ningalina mah dina cai mah yang indung we abah jang ieu. Ieu siaknya. Lamun teu kapanggih ayeuna jangan isuknya. Lamun isuk teu kapanggih pageto teangan. Kahartos tadi penerangan jelas gitu mah. Jelas. Eces. Lamun teu panggih pageto amat ku ujang teangan. Nuhun. Lamun teu kakulon tuluy kawetan ujangnya neanganana. Lamun teu kawetan ka kidul. Lamun teu panggih di kidul teangan ka beulah kaler. Eta aki nepi ka laras kitu eta abi terbuka kieu mah. Ya nuhun jang aing terbuka. Rada caang atuh. Caang geus kieu mah sidik ye. Abi teh moal rampang reupeung teuing. Ngagebrai. Ari di kieu mah moal alami 50 tahun ka penak ye. Ngagebrai geus. Aduh. Lain ku kompak. Tak gitu jejangnya. Jadi abah moal lila di dieu teh jang. Moal lila Nuhun bangga. lain da kudu aya syaratna jejang da Naon wae syaratna teh? kudu tahajud heuh amplop. Si neneng bodoh itu. Mai rupa kieu. Kulut kabadaran kabiraran Disusul dapugu jauh ada di teang dapugu anggar. Najan hati kacauan. Dipisah telimbangan dipidugan ngajauhan. Begitu bersorangan sia rasana kabembang. Rek balaka teu kawasa geuningan. Kurehan
tibatan pegat durian suka dibeli kupat Oh, Bang. kayu mang cikapundung sampedak di taluarang Halo. kasaha abdi nyalindu kasaha abdi nyalindu mendakat tunggarang lagi sabar di bangar bir makan pagi sidik sadangan Oh, Bang. pamugi olong adanyar nyalamatkan sadangan Anak Kang, jadi aprak-aprakan dewek euy. lain akang aja bejana ti tatangga wake jeung lah ngalakukeun teu bener teh. Anak aing mah demi Allah aing mah deuleu. Lain naon atuh akang teh teh. Heuh, dek kan ngukur katudingan deuleu euy. Nah, wake jeung katudingan. Dumeh dewek teh harita teh milu nganteur, dewek jalana. Oh, nganter mawa duit ka teh. Heuh, dewek teh dumeh geus kena. Jeung nu di luhur. Ari kitu. Da ai lurah teh deuleu euy ka dewek minta tulung. Minta tulung kumaha teh? Jadi ai sugan teh rek heuh bener. Lurah teh. Heeh. Aipek. Aipek teh ngadon dileg-leg ku sorangan duitna teh euy ka masyarakat mah saeutik dibikeun teh deuleu. Atuh kira-kira akang teu boga dosa na wake kakaburan. Heuh ta dewek teh sasatna ditulis tongong deuleu. Oh, dibokong. Pajar-pajar dewek nu ngakan duit kabeh duit kau Kau teh. teh atuh matak naon blak-blakan we. Padahal jelas. Ku lurah teh euy dipake nyieun imah. Wah, Pake nyieun imah anakna. pake meuli itu, meuli Pake meuli itu, pake meuli ieu. Tak ayeuna dewek pangna apruk-aprukan teh dek neangan jelema anu bisa lain hartina dewek dek dudukun. Ah, supaya Ngan dewek teh neangan teh nyaeta cenah bejana ceuk jelema ngarti cik cenah maneh kudu ka LBH mun baheula mah. Lembaga Bantuan Hukum belegug. Ulah maka diseungceurikeun. lain akang apal LBH. Heeh. Lembaga Bantuan Oh, Hukum. kita perlindungan Dek minta kalinya. perlindungan teh suaka dek kayaknya. Ah, teu kudu Da ka. ayeuna mah cenah aya bejana LSM. Mun eueuh mah LSM atuh. LLD kan. Nya tak kitu nya euy. Ta ayeuna teh aya deui cenah konstan. Konstan. Kadinya urang teh Komite Pemantau Korupsi Nasional. nasional meureun kitu. Tah tadinya jadi ai dewek dek ngayakeun tindakan ayeuna nya anu ieu tindakan anu teu pararuguh kitu nya. Anarkis sebenarnya. Heeh, bisi kasebut tindakan anu anarkis. Bener. Kalayan bisi disebut nyieun main hakim sendiri Benar, gitu. kemenang Kang urang mah. Bisi pajarkeun manasan rakyat teh. Cek kitu cek. Eukeur mah ayeuna rakyat teh geus sensitif. Wah, teu kaup kagores ayeuna mah Tekop Kang. kagore saeutik ger burusut. Ulah nepi ka kitu mah urang Nepi mah. kan nimulkeun karuksakan kapan dewek mah ngadenge dina katerangan yen pangeran teu resepeun ka jelema anu yen karuksakan di luhur bumi. Bener. Ya. Boro-boro ngaruksak di luhur bumi, ngaruksak rumah tangga ge ulah. Oh, eta. Kau mau ngaruksak rumah tangga batur mah. Nah, gitu. Teu meunang teh sakura ngaruksak mah Kang teh. Tak kitu euy. Bener. Dewek teh aya dina hate mah bebas teh aya pada neangan oge. Ya, dah hate mah. Nyata teu boga dosa teh ya. Itu bukan dosa mah ulah aya kasih. Ngan kebenaran ieu panggih jeung rombongan di mana ieu euy? Mana? Oh ieu teh aya nu hajat naon ieu teh? Iya. Heeh. Kabeneran eta tetangga hajat Akang. Yunatan. Oh, sugan teh tahlil. Lain. Eta Yunatan cenah Yunatan si Ait. Heeh, bener euy.
Cing dek bisa minta lagu sakedeung saacana ieu. Saacana tamu secara rumping. Oh, erek-erek kaul akang. Kaul dek sakedeung. Erek kaul jaipongan, kaul Kaul naon? jaipongan aing Nah, ada bebas di kaul mah da seni mah jang salerea. Heueuh tah si lain munabuhanana dewek ninggal dina kuta di dieu. Dina gawir we di Dina gawir aing supaya kadenge tina pangeras we kayaknya. Pangerasna tarik aja euy. Sok wae kayaknya. Lain akang rek lagu naon? Lagu naon? Lagu naon ye euy? Sok we kumaha akang teh mah. Hah? Kumaha akangnya kumaha pangaresep. Buah kawung tapi jaipong. Buah kawung akang? Heeh. Kan sok wae da bisa dijaipong. Sok sider kayaknya. Runtut rawat sauyunan Bisa aing legal nama gini. kana jalan buah kawung tuyan di samberan ku saeran runtut raut sauyunan latek runtut raut sauyunan pakajandung latek pakiak-kiak buah Gok berjuang bakti runtut raut sauyunan latek
Hatur nuhun anak. Samansuna Kang. Aduh. Eta ku bisa Nya. gigana Kang lah. Lain eta neng cucu bade kaunangan meureun. Nya, neng cucu Tah, bade ka uleman. mohon. Lain banyak kaunangan make mukena tuh Kang. Aduh, ampun. Guru kan rek Iya. magrib. Bro. Nuhun eta we angke idanganana neng cucu simpangkeun ka abdi ka dieu kana kuta. Mohon kepada nyunkeun dua we kanu hajatnya. Pangalungkeun we kaja. Aduh, lain pajarkeun neng cucu cenah kuring anu neneangan nya. Mohon kamari teh anu naroskeun ka Akang teh. Saha? Duka atuh. Rajalmi mah teu kaset. Kumaha tah ciri-cirina anu neangan kuring? Ciri-cirina teh rambutna teh aya kan tun 7 siki. Lain Rambutna teh ya nu nanyakeun Akang teh kasepana jeung jagong. Oh eta meureunna sersan ibing. mohon eta. Punten. Tuning. Aduh. Punten. Aduh. Di mana paciling anu caket punten? Punten dia, tekiat. Boro rek lumpat dewek anak. Anu dekat cai gitu. Lain juga teh nu neangan Akang. Alah, Dewek ngajakeun paceulingan. aya naon di terrarium? Aya naon cingoriung karek keduaan. Gini kita. Jangan cepot itu. Semuhun ke ibing. Panjang umur. Tunggu di teteangan di kamari. Pasangrok di dieu. Semuhun. Bika jadi teu hayang rek cai ge yeuh. Saminggu Di mana wae atuh teh. Kumaha we Kang Ibing abdi teh keur apruk-aprukan kieu ye duh. Nyeta ieu ge abdi keur apruk-aprukan neangan. Teh sangkanya urang sami-sami apruk-aprukan tepang di dieu. Lain sarua. Kumaha damang Ibing? Sae, alah. Nuhun ah. Kumaha ieu teh rasa rek mewah kudu tegas datang kada jadi damang kieu. Lain boga naon ya. Sanes kieu ieu teh. Nuhun. Terus teh katugasan. Ieu teh ka dieu teh di pasien tugas. Nuhun. Tugas nya. Tong ribut tapi keur neangan jelema. Oh, nuju milarian jalmi. Tewakeun. Tewa lah. Atuh urang sareng abdi urang pilarian. Heuh pan ngadulah ribut ieu teh. Nya. Anu teh tewak teh maneh. Anu beja-beja jelema nu nyaeun. Ieu teh kunaon? Moal cekcok lah. Mun beja-beja ku abdi ge. Urang teh kunaon ieu teh atuh teh pugu-pugu geus ka uteh kan dipacok. Ye. Ai Kang Ibing. Lain macok duit ka teh sim kuring teh katulis tongong ieu teh ka ieu ketempuhan buntut maung Ibing. Kumaha teh cik hayang jelas. Datuk saya tugas saya mah geus jelas ieu teh. Ai riwayatnya mah kieu pan abdi teh deukeut ka pemerintahan anu nyalurkeun duit ka teh ya. Ai di kelurahan sim kuring di desa ieu teh ngajak kuring jadi kuring anu nekenna ieu teh salasina mah. Tapi henteu ngadahar duitna. Ih sing jeger teuing abdi memangga we ku Kang Ibing abdi pan cepot. Kira teh bagi duitnya. Lain. Abdi teh cepot kai kira ku ngadahar duit. Gara pe ku Kang Ibing emot. Bener lah dipikir. Nya ayeuna ku aya ge keur dipayangkeun aya teh kai maknya akang rek newak kai. Mah mungkin da akangnya petugas rek naon newak kai. Nu mah we eta Kang Ibing. Ayeuna mah tenang jigana mah rada-rada kana bebas yeuh. Adik anu di teangan teh jelema ieu teh. Jelema ya. Da ai kai mah mungkin mau. Jadi teh kumaha jadi bingung itu duit teh keur masyarakat. Kunaon dicarokotan yang soranganeun. Tah eta Kang Ibing mumawi abdi atrok-atrokan oge neangan nu ngarti abdi teh lendek dudukun. Nya. Tah ieu teh sabarna mah anu nyarokot teh sing sadar atuh kahayang teh. Hayangna mah nya. Kumaha atuh ieu teh? Ieu teh geus depikeun ka geus abru-abruan sabaraha bulan ieu neangan jelema teh kapanggih. Oh, Kang Ibing teh Nya geus ka itu ka warung. ka warung. Sabaraha hiji tukang warung dicokot. Dicokot kateranganana. Nya. Geus puguh neangan dukun. Nya. Ka itu ka dieu di teangan. Nuhun. Malah ieu geus di dieu teh mun teu kapanggih kudu ku neangan paraji. Nah, mah kenangan paraji. Geus anu nyaho bangsat ku bakat sieun ngadadak ngajuru. Cuma bisi we kitu lah. Urang teh persiapan mah kudu aya. Leres kayak begitu dah. Bener. Tak itu mana mungkin ngerepek abdi kai nya cepot
ngadahar duit ka UT. Ayeuna Kang Ibing ditugaskeun milarian cepot. Mangga emot teh ku Kang Ibing. Sok emot geura ku pacepot. Maknya abdi rek newakai. Da teu mungkin atuh. Pada ngemut kayaknya. Urang pada ngemut teh lah ayeuna mah. Ngan dieu teh kieu lamun aya bangsa teh kaburna teh meni hese pisan atuh. Nuhun. Sajorna teu aya, sajorna teu aya. Padahal petugas teh geus nyarahoeun mah nyarahoeun teh. Duka tah. Abdi ge petugas abdi mah poek. Gak arti teh. Abdi teh nepi ka sabariji nu leungit ku abdi diantep gara-gara pirang milarian pacepot tungkul. Ya. Ampun abdi mah. Tah kumaha pamikir we atuh Pak Ibing ayeuna mah. Abdi teh pan Pak Ibing teh sok saurna sok ngukut doma seueur. Mohon. Kumaha pamikir celok heula ku abdi bade dijual keur ngagentian duit ka UT. Oh, ari cek abdi mah kajen kieu, kajen doma we ditewak ku abdi sarua wae. Kene lah. Abdi mah kajen kitu we, ayeuna doma ditewak ku abdi, pacepot cicing di kanang doma abdi dek. Dah, kitu teh naon ge. Korban-korbanana dinya mah. Urang timang-timang rasa we mah. Tah kitu nuhun atuh Kang Ibing aja kitu mah. Karena sih dibebaskeun. Kawanangan sadar gitu ditewak. Nya. Nah itu lain abdi teh lain dunya kumaha teh. Sanes kulantaran koneksi teh. Sanes ngabebaskeun abdi bingung newakna. Kumaha tuh? Nya kumaha atuh abdi ge sarua ieu teh. Keur nanyakeun kumaha ieu teh. Paku kumaha ieu teh. Da ari teh lah geuning ngadong katerangan mah sanes pacepot anu malingnya. Sanes. Kah kitu abdi teh maknya anu teu maling ku abdi ditewak. Da lepat atuh. Musing kumaha ge. Kinten-kintenna anu kudu ditewak nu kumaha teh Mang Ibing tah. Ari cek abdi mah nu tos jelas bangsat we eta mah. Nya. Sarayana ge masyarakat tos terarangeun desa urang ieu teh maok. Nuhun. Tapi ayeuna di mana? Abdi ge bingung. Atuh urang milarian ka kantor polisi sugan aya bangsat ini nya nu geus beunang. Tah kitu atawa kieu lah. Kumaha cicok? Urang nitah jelema we cenah maok tewak ku urang. Mereka enggak bawa lah. Atuh urang gak bawa. Jadi kumaha ieu teh? Supaya genah ka itu ka dieu ye. Supaya aya di imah apa mun betulan colongan wae. Nya coba geura itrek lebaran abdi ngaran kurilingan ya jelema. Kan puguh nih ada kelebaran teh kumaha ieu. Ai kahayang abdi mah saha we nu ngaraos bangsa teh sadar. Nya. Masrahkeun diri. Masrahkeun diri, Pak, abdi bangsa teh. Nya. Urang ge boga perkemanusiaan atuh. Da urang ge moal dinaon paling ngecing. Aduh, nuhun pisan ka sepang lebet atuh ka bui. Nya, lebet ka bui. Lebet ka bui. Reureuh di dinya. Nya, tapi ieu teh Kang Ibing nya supermasi hukum teh can bener-bener adil di urang teh. Duka tak kumaha. Nya ari model abdi geran sutak saeutik bari jeung katulis tonggong di teteangan di uber-uber. Nya, aya duit nu miliaran anu triliunan geura kabur oge, ayeuna teh ngadon pararego. We sararea. Ngadon sarumputkeun ge bangsa. Nya, kumaha teh Kang Ibing da bingung abdi mah. Duka disumput, piraha disumputkeun atuh da teh bangsa teh meureunana gede moal kawadahan ku korek api makin disumputkeun. Pinter nyumputna meureunna. Pangna teu panggih ge bre. Ari power kabur ka planet sejen we. Da hese eta mah newakna. Mun aya bangsat doma bangsat naon ge hese eta mah kayaknya mah. Iya teh kumaha Kang Ibing lah. Sing tulungan Kang Ibing abdi supaya ieu Kang Ibing manawi tiasa ngabantosan kitu kana kasalamatan abdi supaya abdi tiasa Ari cek abdi mah kieu lah atos we artos teh pulang-pulangkeun nya. Tah kitu sae atuh. Pulang-pulangkeun artosna kumaha mun ditamihan mah. Da urang ge moal nanaon moal. Ya, leuheung lamun abdi nu nginyeumna dan henteu pan abdi mah. Atawa kieu lah anu teu nginyeum nu nginyeum geus duitna kumpulkeun. Nah jadi kieu. Jadi ngarugikeun sararea ieu mah. Gara gancang beresnya. Gara gancang beres. Kumaha atuh dari weuh kieu teh. Da ieu mah kapopohokeun aya bahan kana ge geura. Iya kumaha atuh Kang Ibing nya. Eta urang ge kumaha atuh. Urang penakana lah mun aya mah bangsatna urang ngariung urang tiduan kumaha atuh gitu. Kitu ade. Aduh, urang mah bingung wae ari kieu teh ye. Gusti. Alah. Kang Ibing. Geureurnya teh aya nu hajat urang teh teh. Di mana? Tadinya urang miru kaul heula matak naon Kang Ibing jasa Ibing teu. Ah, ari mah boro-boro keur neangan jelema kieu mah boro-boro yang rengkanak rengkenek. Biakeun ku ngaran Kang Ibing mah. Mohon. Tadi teh manakan tukang warung. Kumaha cenah? Nah eta nya ge cing teu ku abdi taros ge ceu. Punten ieu mah eueuh pamajikan bangsat sanes. Sanes deui. Cek abdi atuh ragampil abdi atos nikah ka bangsat ceu. Alimun.
Da itu gua aya matek di kawin ku bangsat. Kamu ngecek itu mah buku abdi ge. Lah abdi ge terang terima kasihnya. Iya. Saking tukang bala-bala nyampurkeun. Ning cucu mulih ti onangan. Lain paengan teuing buukna barareak. Eta nu mariksa jeung nu dipariksa teh kalah saruana, kalah ngobrol, kabingung. Sok-sok atuh tewak, Bapak. Ari ece eta naon atuh tinu hajat, kursi nu hajat dibawa atuh. Da boga teh di bahanan hidangan, kursi we nu aya. Nu matak cucu, da moal beres-beres nu mariksana bangsat, nu dipariksana garong. Ece di ti onangan kada mau kursi. Jadi sarua CS na. Lain tanyakeun ari ece turunan bangsat aya. Nah, Lain cucu. Hah? Ayeuna mah geuninnya hidangan teh cara baheula mah asakan, geuning hidangan teh ayeuna mah atahan hungkul geuning. Nama nu araratah we. malah mah ka payun mah mau aku atahan bangsa endog segala beas gitu moal. Kunaon? Bahan bangunan. Jadi kesiksa bungkus, cemen sabungkus. Aya bahan. Bata we hiji. Minang karotina. Lauk teh kupa-kupayung. Jadi anu tos di onangan teh bisa nyarieun hima. Make jeung bata hiji kecik-kecik cemen we. Dibungkusan kana plastik. Lain dari tahu diganti ku sugu. Aduh. Ampun. Ka kituna. Lain ngomong-ngomong memang ieu teh kumaha dek newak abdi atawa kumaha teh maksudna? Sanes newak ieu supaya kasadarannya lemutnya eta dicanak weukeun deui da teh kanggo masyarakat. Kanggo petani. Da tos capek deui abdi teh ditewak ge kanggo naon abdina beak mah. Orang transparan we nama itu. Da percuma hayu guru. Percuma, para bandun abdi we wungkul ge ditahanan. Anu mending weukeun ka masyarakat kalawan sadar keun urang silih hampura lah. Nah, kitu kahayang teh Matos matos kapayun mauk deui mangga. Lain ari geus beres nu ieu mah kan we mau deui. Mauk deui gitu na. Da kumaha kana mauk mah eta mah tos ngabaju. lah. Ampun Bing. Sedengkeun abdi teh pan ayeuna teh keur ditutungguan di ku pun bapa pun adi di lemur teh. Mun. Nya keur meujeuna pan ayeuna teh curcuran hujan pan rek tani. Mohon. Sedengkeun abdi kieu ye. Oh, abdi ge gagal ieu teh. Tani teh sanes ngalelewe. Gagal naon? Nyaeta rek melak pare, dasarnya teh panyawahna we bododer melak cukup riut. Atuh 2 hektar, bae aku cucu. Da kagok dipanen. Aya nu mah seret teh watak tuh. Tapi alhamdulillah gotong royong sadayana. Anu meunang sakarung sewang kitu kriwut juga barawa. Halus. Bangga sing teh mah hitung abdi babak dihakan. Ada teu dari Jakarta no nya. Teu eta mah. Gagal panen ayeuna mah aduh duka kunaon. Wartosna cenah Kang Ibing cenah untung tina cabe kamari. Alhamdulillah cenah cabe mah. Abi teh arek melak cabe biasa we, aya cabe keriting, melak lah cabe lempeng. Ganti. Itu nama barang geus mimiti buahan. Iya kan. Salukan tukang keriting rambut. Pangeritingan dengan cabe. Lain Kang. Ayo ni pelak cabe kiriting ayo jadi cabe bengo. Da kumaha atuh ceung teh lah. Keun bae ceung kumaha we asal ada nu penting. Bener atuh da nama surugel kana orang pelak sadaya. Waduh, patani aja. Kamari mah nyobian teh nyata ya kenging teknik anyar malak kalapa. Melak kalapa teknik anyar ye. Teknik anyar. Kumaha kinten-kinten eta? Henteu dina kebon biasa henteu. Oh, teu tina tanah. Henteu dina ubin. Nah, alhamdulillah tah 2 bulan teh tina bibit kan pika 2 bulan teh pae. Oh, nu jadi. Aduh. Aduh ka kitu aya da kana tatanen da kagel. Moal ieu teh tina petugas dina neangan bangsa tapi kana tani.
Alah. Geus Sun Kang Ibing aduh. geus kararagok atuh da tani we nu di lemur lah da kana politik lieu teu ngarti. Silih hujat wae di silih gorengkeun mending kana tani ah. Iya. Aduh kaos negara roblognya. Aduh kai kana tani mah geuning alhamdulillah karasa ku urang ge. Iya. Palingan cek paribasa melak cabe jadi buruk. Jelema mah kumaha pepelakan. Iya, cabe jadi buruk. Iya, melak bonteng jadi pi omongeun. Jadi diomongon eta mah kitu. Geus pararusing kieu lah. Itu lain-lain ya namanya. Nu lain-lain hirup cek di dunya aja di anak. Pepelakan geus rupa-rupa itu. Palingan cekolotnya jelema kumaha pepelakan. Iya. Tah kitu. Da ayeuna mah geuning karasa geuningan kieu na ieu paitu. Lain. Aya teh aya ti baheulana kitu jelema teh gara roblog. Kunaon? Dumeh abus kana istilah kieu mending teng manuk naong ding. Teng manuk teng anak para ku kucung teng. Uya macar teh kana gula gitu. Geus aya paribasana eta mah. Bener aya ti dituna tuh teh. Geus aya ti dituna. Lain aya Kang Ibing cios dek lewak abi teh moal teh. Tah engke deui geus panen lah. Pan urang keur nyaritakeun kebon. Iya. Geus panen mah geunah. Ai panen can aya mah boro-boro wak jelema. Ya kitu Kang Ibing nya. Nuhun mangga. Tawis tumampi ka takdir kana sada kumarima sabananci moapo nyebat asmaning pangeran Sindang layar dunungan daparapakan Cisarantan lembur samudaya kalepatan hapunten anu kasukun Cikuray gunung Cikuray tempat niis mojang mun paturai hate pulas numpat abdi sarigi kudu jaharti saringka lajang pikiran sameme prakati sameme prakati nu goreng gerak singkiran owetan jampari pegatalina seredekan pasin jalir jantina owetan jampari ibarat kaluhur seredekan suti kana hate mata
kekengen. Kuan. Wah, kebenaran aya. Iya. Aya. Bubuhan. Kumaha? Tersibuk. Tanda pupunakan menyu naon euy? Han? Tanda pupunakan menyu. Jimat di Wakado. Jimat naon euy? Han? Ih, yo mah diwejakeun mah Kang. Riwayatna jauh. Air riwayatnya kumaha? Mana? Eta menyu na punuk. Ditagor. Tidak keur di mana lagi. Tadi dia Kang tanah kakawasaan anu kawasa. Risukan dewek susuk. Ih, san, abi mah sanes jelema susukan. Lain susukan belegung. Apa jelema teh sok make susuk. Nya. Tapi nggak susuk mending gede-gede teh segede kalapa. Ih, pan ieu susukna susuk wajah. Bae kan ngageyot lembang mana Ih, atuh hebat. Aduh, lain teu panggil jeung si Kewon. Ewon, Heeh. dieu mati dieu. Ari. Teu gelumpat. Saha? Ewon, Nya kunaon sih make leumat? tapi ai diirit teh aya nu ngaberi gelumpat kan jika jadi saking bongkok. Lain. Boa euy. Ngajuru. Duh kana kadinya kadeget leuwih seeng datang ka leuwih seeng teh du kalabu du kana nggak gejebur kan. Aduh, ampun teh. Syukur lain kadigra. Naon teh? Lain gurak-gurak nya naon teh? Nuju nuliskan ieu masalah pembukuan. Pembukuan naon? Oh, biasa we buku aseupan, buku boboko, buku it. Hari kitu. Di Selehan Kebon Awi. Hah? Di Selehan Kebon Awi cenah bae da warisan teh aya naon keur maneh cenah Kebon Awi kopet sakal bukuna cenah kitu. Oh my god. Bukuna bisa dicegat ya. Nya. Aduh, ampun teh. Ulah dua diwaris teh. Oh, syukur da. Cenah ulah da deui nu. Saya jangan kopet ku maneh ojayan cenah tak ulah teh kitu. Lain ieu. Kan? Lain datang kali itu saya pan NTT RT nya. Nya. Jadi saya teh boga keperluan ka pangresa maha RT. Atuh nya mangga. Jadi ini lebahan dia pan urang teh salaku RT teh wajib pan. Wajib ngamankeun bisa aya nu pasea. Bisa aya nu itu jeung ieu pan RT anu perlu tanggung jawab sanes. RT mah jarianana nanaon ge. Lain Kunaon? kieu. Ari soalna mah soal saya teh ya pan. Oh, Ayeuna urang sibelaan panjangi kungsi harita. nya. Kungsi. kungsi jantung. Si Ibina kemana euy? Hah? Si Ibina. Maburnya tak kamari geus 2 poe. Ari kitu kunaon sih? Atuh pira soalna mah rek dipaehan. Aduh, bos jai. Lain teu pira. Bisa kan teu pira cenah rek dipaehan. Mode dini uing mode teu pira kagak lagi setum. Nepi ka pae. Aduh, ampun deui. Lain ai uing teh panyanung. Kawin ka si Ijam aing ampun ai. Si Ijam teh dikawin. Aing ampun. Talin kebogoh-bogoh teuing enggak aing ngadeukeut teh yang utah. Aduh, ampun deui. Baru kasih Ijam. Pan ai pamajikan urang pan si Imasnya ngambek. Ngambek euy si Ijem teh datang ka imah urang. Pasarea. Pasarea. Pasarea kitu belegung. Heeh. Anu ada atuh euy. Mesti bisa diungkulan deui ka si Imas mah jeung kasar ngomongna teh. Sia mah curig mah. Wah, bahasa-bahasa nu gariha teh euy nu mata kade omat euy di mana aya budak ieu. Lamun aya barudaknya, ulah cenah ngadengkeun pasea euy basana kalalasar amit-amit. Omat kitu ka barudak ulah diterurutan ieu teh basa nu pasea kitu euy. Oh nya kan. Heuh. Tah kitu dulu. Dek diemarkeun ku RT amun pasea di nu salse wae tong di loba budak di sisi lapang kitu pasea. Jadi di RT kuring mah mun pasea teh pinah ka sisi wahangan salah kadangnya budak maksudnya. Oh, bener. Sebabnya kitu aya budak mah sensitif euy. Sensitif segala diturutan. Tadi lebah dia pangamankeun urang salaku RT dewek geus teu mampu Gitu. demi Allah ingat. Tak kieu ayeuna mah Kang atunya. Heeh. Akang teu mampu. Wayahna teh pagawean sulkeun heula. Nya supaya senang duanana. Abdi da RT ngabelaan akang ge palai dibelaan. Lain wayahna jai kadu ka itu ayeuna ka itu. Ka itu ayeuna. Hayu ka ditu ge atuh. Nu balik ge sanggup ieu teu. Han? Sanggup teu. Samut sanggup. Optimis. Ih, Bakal aman. aman.
dibere ku sayang i. Nya mun teu aman amin ya pokona mah. Ayo rekan cicing teh nya. Pamat geuleuh lah. Bye.
racun dunya mana teh beungeut teh siga racun. Ih, racun, yo. Lalaki urangnya leungit meureunnan. Oh, lalaki mana teh lalaki urang keneh meureunnan. Lalaki urang penting nama. Kek, mulai tungtung apa saya parere omong ka dia lah. Diuk dia nyata. Sok, rek diuk, nangtung. Coba. Aing mah kakarak, saumur-umur kajang maneh teh datang ka dieu teh nyemah ijem cing atuh ulah pertengtang kitu. Jeung ulah congkeh. Pokona semah mah kumaha perbumi sopan, semah sopan. Perbumi galak, semah oge leuwih galak. Mantan ayam jago naladungan. Ayam jago naladungan. Ya, di mana-mana ge nu ngaran semah mah ka perbumi teh kudu sopan. Perbumi bakal sopan ka semah. Sok ayeuna rek sopan perbumi moal. Kita mah kumaha persemah. Ayo persoalan persemah mah. Kumaha persoalan perbumi. Ya, kadiga. Kadiya, kudu ngajang-jang kitu. Kudu diuk di lahunan maneh urang teh? Lain eta dina meja lega na meja. Meja, cenah nu kitu meja. Nanaon teh nu kitu ra gaji? Bang bale awi meja. Da urang teh belagu buta huruf teh nyaho meja. Eta teh aya riwayat, bale teh aya riwayat ieu teh. Riwayatna. Ku museum teh geus ditawar 18 juta ieu teh. Lain cengar teh geus diajurin. Ya juta naon juta kimin. Lain kieu ye. Dengekeun ijem. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa kami teh asa teh terjajaten ku maneh teh. Oh, memang jadi dah urang mah Dewi Sri Kandi. Da beungeut maneh jeung urang teh alus urang tapi aneh. Katempono salaki urang teh mijigan sieun ku maneh teh pogo. Ih, ugu da urang mah tadina baheulana urang urus jiwa seni. Kek. Urut jiwa seni. Mah teu kacari kuday tepentang ku asmara cinta ka urang. Ai kitu lain urut sinden. Aduh, sinden geus terkenal geus moyan bikin kenyang. Oh, ieu teh sinden anu geus moyan. Yo, ayeuna urang barang kawin kasih cepot teu daek gawawak-gawawak teh. Ari baheula Si cepot mah sok rajin gawawak-gawawak aya budak liwat di gawawak. Ayeuna mah kieu we ijemnya. Lamun urang papasean moal aya tuntungna. Ini nya bari naon gunana. Sarua aja urang teh rebutan catur tanpa bukur. Nah eta. Syukur ari ngarti mah. Urang jadi sinden teh yeuh lain di daerah urang wae. Ka luar negeri geus. Ka mana ka luar negeri teh? Ka Tiongkok, ka Arabia. Ijem teh pangalaman teh kusi ka Tiongkok, kusi ka Arabia. Ai kitu. Di mana ari Arabia teh? Di mana ari Arabia teh? Arabia eta di dinya deket Cilekong. Kek. Kumaha lagi? Ya, ijem dengekeun. Dipikir maneh hayang kitu diajar nyinden. Hayang bisa ngibing, geus bisa ngibing jaipongan kan? Ibing jaipongan? Jaipongan. Make sorry. Ya, kan soal ibing banyak. Tapi ulah ngadukur ngomong hungkul, ulah ngadukur nyarita jika heueuh capetan bisa nyineun cing rek mecakan. Semet mana pengalaman nyineun aya ulah bakal lupa kana ngibing. Hayang mencak. Nah saimang jeung eta huntu anu tumpang tindih. Yo. Ari soal tora mah ulah dibandingkeun kana huntu. Beda deui eluk-elukanana. Dina tora mah senggol. Tunggal senggol lak eluk. Yo, bising teu nyaho. Sinden ngarah kudu nyarita mah bagian Jakarta mah teu kapake nu sejen. Saha nu kapake? Dipentingkeun wae urang kapake unggal taun oge asa rek nyawah ge. Atuh kieu we atuh nya ijemnya. Lamun nya ijem fungsi jadi sinden sohor, euceul boga maruk modal ijem teh penasaran. Tapi hayang ngadenge sing ngaran lagu dina sinden lagu naon hiji-hijina. Oh, rupa-rupa lagu sinden mah. Lagu naon wae? Oh, nya lagu naon anjeun aya. Anu kumaha lagu ajar? Teu aya deui. Seet ulah minta deui ka aya. Aya deui. Nyanyi aya deui seet. Naannya di antawisna pajabana ti lagu anjeun lagu naon deui? Oh, dangdut aya. Kumaha lagu dangdut? Lagu dangdut rupa-rupa dangdut mah dangdut Sunda. Erek lagu band. Dangdut Sunda? Geuning ayeuna aya lagu kalangkang. Kalangkang. Terus
Kalangkang jurig. Cing. Ulah aya mah kieu nya jamnya. Lamun urang papasean moal aya tungtungan leuwih hade urang duduluran, teu sih hayang ngadenge cing. Lagu naon we cing? Lagu band aya. Da Lagu band? ge ngaraku nyarita mah penyanyi band. Eta fungsi kana empok. Naon pod? Heuh penyanyi pop fungsi. Kana ieu kana band nyaho teu band. Teu nyaho band ih. Ari band teh kumaha? Benjol segede-gede kieu. Si atulah keur ku nyarita hungkul emben nyanyi. Guru teh aya deui geus ajeun, cing sekalian lagu anjeun. Dangdut Sunda aya. Kumaha dangdut? Dangdut? Dangdut Sunda. Heeh. Aya, manuk dadali aya. Kumaha cing lagu ala eta teh riwayat ijem lagu manuk dadali teh. Kumaha lagu manuk dadali teh cing? Kudu we ngarak kudu nyarita mah urang gowok nyinden teh aki-aki sareuri. Aduh, keur ijem nawi aki-aki marewek. Cacak-cacak aki-aki. Tah eta. Kumaha mun nini? Oh, nini mah komo abret-abretan. Aing ngalah geus laki kecilnya. Yo abret-abretan foto nini diseureud kala. Kalah naon? Kala jengkong. Ijem. Cing hayang ngadenge lagu teh kumaha teh? Manuk dadali teh. Manuk dadali? Heeh. Aya atuh. Nu kumaha? Heula atuh da urang teangan heula. Ieu na surupanana pan kudu ngahari. Hariring lain haring. Heeh. Oh nya dehem heula. Heeh. Aya suara mentog. Itu ai di dehemkeun makan urang lancar. Kalau lagu kumaha cing dengekeun. Manuk dadali. Heeh. Masaknya pulupur jauh di awang-awang. Manuk dadali gitu. Lain mah tadi saya pertikeun anak. Manuk dadali. Kontrap. Entrep di nunang Saya dirinya lagu ieu teh hari dina wayang lagu geger sore. Masih geger sore. Eta ge kudu lain bisa mah aya sih nanyakeun. Punya eta urang mah aya sateh geger unggul gegeran lain geger sore. Naon teh gegeran? Nu kumaha? Ayo, Anu kumaha gegeran? nu gegeran sagala nurutan, naon batu nurutan urang milu. Oh, lamun aya nu digeba misalna. Gelo. Gelo. Kayak memane jadi gelo. Eta. Ayo nama urang. Ayeuna urang ulah kagok babarayaan, ijem ulah kagok babarayaan. Maneh pangalaman tina nyinen, kami malah pengalaman tina jadi paraji. Oh loh, maneh teh jadi paraji. Heeh. Tong ditanyakeun pengalaman ananya panjang teuing. Heeh. Ayeuna mah nyinen lah yang ngadengikeun sorang maneh nyinen. Maneh teh paraji, akan si keneh enggeut. Ayeuna mah urang rarageman kumaha carana. Ieu urang jeung salaki, nah maneh anu rek diserahkeunna urang. Mending cek urang mah maneh diserahkeun. Aku lain gerek ngelehan maneh catur. Geus hakan ku sorangan tadinya. Lain ijem ya. Cing ari maneh boga naon salaki kami teh ayeuna sanyana aya barakanya. Dieu nu acuh ka kami teh. Oh, nya eta mah kurang ieu na meureun. Ari maneh boga naon sih? Kurang buli-bulian. Cing eta beungeut maneh make susu. Oh, lain tusuk deui urang. Geus rupa-rupa diasup-asupkeun ka awak urang. Alah, naon wae di antarana? Di antarana kawat, jarum, paku. Tusuk wae awak urang. Sanyana mah weleh ijem teu ngarti. Da ayeuna ijem kudu sadarnya gerayung ngeunteung gerayung. Hahayu. Hayu ngeunteung nya ijem kudu sadar. Satempuna eunteung beungeut ijem jeung beungeut euci alus mana? Alusan urang geuningan. Maneh mah teu beda jeung kokok belung. Eta maneh nepi ka teu sadar kitu eta kamaru. Ayeuna mah geus ulah-ulah parare omongnya moal aya tuntungannya. Nya, Bener. bener. Ayeuna mah leuwih hade urang sopan ngomongna. Oh, sopan. Ulah ngomong kasarnya. Nya ayeuna mah batas ayeuna ulah riributan. Ayo ijem Kah cece.
Ari ayu teh parantos sabaraha warsi atuh sareng pun lanceuk teh. Parantos kenging 3 warsi. Kumaha karaosna Puraji eta sapanjang 3 warsi? Karaosna teh senang subur makmur. Ari aja mah bunga. Ijam. Sapanjang ayi dipihukumku salaki ece. Eta dirisikuan sabaraha sadin. Sadintena. Agung abdi mah. Sabaraha? Nya eta sih dugikeun ka kapal terbang mah kapeser banding ku deudeuh-deudeuhna. Salaki ece ka abdi banding ku nyaah-nyaahna. Hayang naon ge abdi mah dilaksanakeun wae. Kamari hayang kareta. Dipangmalikeun tuh ngajugrug hareupeun imah. Asal tinggal daek ge marabanan. Ya kereta keur di parabannya. Kek. Lamun kitu nyatana bener pilih kasih. Jadi ka maneh mah segala kahayang dikugu. Di cumpona. Ai jem. Ece nyuhunkeun bantosan ti ayi. Da ka ece mah tos acuh manehna teh boro-boro ngarisikoan malah suang ece teh dieclok. Tuh nya. Eta beunang diolo ku lalaki teh. Benang dirayu, eta teh rayuan sendal jepit. Astagfirullahaladzim. Ayi, gini eta dina cepil ayi teh suang aceh. Mana? Eta nu diango. Menang moli euy. Rumahku. Teu bisa. Teu bisa. Teu bisa eta suang. Oh, teu bisa. Apa itu mah ceh? Kumaha? Aduh. Angger kene ieu para syah tidak tadi untung teu budal oge. Sabarangan wae. Ya. Kami teh can lolong eta teh aduh, yen nu beron aya datang ieu kabeneran. Eta suang teh geuning urang teh dipake ku si Ijem. Heuh eta mah dieslok ku dewek. Ulandaran si Ijem harita teh kapan minta diserahkeun, dek diolah heula ku suweng, ulah wae minta diserahkeun ayeuna. Sabab kudu minta dihampura heula ka maneh, tah ayeuna nu rek mereskeun teh Pak RT. Ngomong atuh si cek moal ici. Saya. Adi RT. Saha teh? Saha ieu teh? Aom. Aom naon? Aom Jatuh Krami. Jatuh Krami kumaha teh ngaran teh nu balek atuh buru teh. Apaan nang oe tengah ngos sastra. Ieu teh emang jai teh jai. Nya. Heuh ubar saresma? Hah? Ubar saresma jai teh lain. Nya bareto. Heuh ari jate jahe, ari ieu teh irung. Nya. Lamun irung mah pokokan ku jahe heuh. Nya. Jahena tapi nun teu mereket ya mah. Jahe nu lempeng. Kayak naon anu mawi manjai suping ka dieu? Ka dieu teh kieu Nyai, kaduana anu mana nu jenenganna Nyi Ijem. Iya saha ieu teh saha? Pak RT ieu teh. RT nya. Saha jenenganana? Wah, pan bieu geuning. Oh, Jai. Nya. Mun teuneunan atuh tambahan ulah sauted ngaran teh. Oh, ratu da sautet tuh asal bisa ngagawekeun anak alus ngaran. Jai ditambahan ku op jeung o jeung ang. Jadi Jaipong. Iya, Nyai, gelis. Hah? Kunaon jadi ributan wae. Abdi teh teraos Pak RT. Teraos kumaha? Kabayangkeun ku Pak RT suang abdi geura tempo suang abdi aya di Maru. Oh, coba aya di Maru. Kuringan menang nganjuk Keun wae eta mah Nyai, ayeuna mah kudu beres, kudu roes sakadarna. Atuh di Candung mah da geus biasa kitu. Biasa bisa kumaha Pak, anu kolotna hara. Nu kolot hara karek teh hara kumaha? Badagong, maneh mah dasar badagong. Maneh nu badagong mah tukang rebut. Dasar maneh pukul ngaku-ngaku. Bisa dicakal. Gara minta dihampura ayeuna sok buru-buru kanya. Maneh ridho di Candung teu? Tanya kene ka si Ijep. Jep maneh ridho? Ai urang mah nasi urang di Candungnya. Suka wae ridho. Oh ridho. Ridho. Ari maneh di Mas? Ada geus kapalang ayeuna mah. Heuh pek atuh keur saling hampurakeun aya mah urang bebarengan. Sawangsuna adina. Tuh Pajai nuhun atuh Pajai kuring ieu bisa dibereskeun. Atur nuhun atuh ieu keadilan teh jadi kuduaan meureun tos kahartos ayeuna mah yen kewajiban teh kitu tumarima kana takdir. Cak kitu geuning nuhun pisan ya.
pecah